ngalanjutkeun tentang doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kamari Kangjeng Nabi Musa ngadua. Doa Kangjeng Nabi Musa diabadikeun dina ayat Al-Qur'anul Karim. Ieu doana luar biasa Kangjeng Nabi Musa. Cik Kangjeng Nabi Musa dina ngadoana, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyai atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Dilanjut doa, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Tah doa Kangjeng Nabi Musa. Urang teu pernah hamprok jeung Kangjeng Nabi Musa. Jauh zamana jarakna antara urang jeung Kangjeng Nabi Musa. Berkat urang maca Al-Qur'anul Karim jadinya ho kana perjuangan Kangjeng Nabi Musa alaihi nyaho kana doa Kangjeng Nabi Musa. Masya Allah, Masya Allah. Cik Kangjeng Nabi Musa tudillu biha Gusti nyasarkeun kufit lah Gusti man tasya'u ka jelema nu dikersakeun ku Gusti kana sasar wa tahdi jeung Gusti nuduhkeun man tasya'u ka jelema nu dikersakeun ku Gusti rek dituduh secara mutlak nyasarkeun jeung nuduhkeun teh horeng nu Gusti da geuningan tawaliuna Gusti teh anu urusan kami karena sakabeh urusan kuayana sakitu Gusti atuh faghfir lana hampura kami sadaya dina sajroning kaum ditinggalkeun kemudian kaum tersebut teh nyararembah ka patung nyararembah ka ijel pedet ku Gusti kami kabehan 70-an titah munajat diajak ku kaula kemudian manggihan kanikmatan anu luar biasa tapi ternyata ku Gusti dibere oyag dibere gempa anu pohara ieu kan siksa atuh Gusti hampurakeun be faghfir lana warhamna hampura kami sadaya deudeuhan jeung nyaahan kami sadaya da geuning wa anta khairul ghafirin Gusti mah pang bagus-bagusna nu ngahampura kabagusan hampura Gusti embel-embel di balik ngahampura teu aya naon-naon Gusti mah ngahampura teh ngahampura bae boro-boro kanu teu salah kanu salah ge Gusti mah geus ngahampura bae beda jeung makhluk mah bisa ngahampura horeng aya muatan kolot marah ka anak siunun anak teh barang anak ngiriman gula jeung je Samsu dihampura atasan marah ka bawahan barang bawahanana mawa segala jeruk apel jeung sajabana di bawah jeruk jeung apel teh aya amplopan dihampura komo di negara hayang ditandatangan proyek teh kejem tidak ada ini adalah urusan pemerintah jalan dapurnya na kuciwas bae ngomong ditandatangani manusia mah kitu bae muatan-muatanana gede batan tujuan-tujuan utama
siga nama merenanan sigarek salamet kikituan teh horenganan eta keur ngumpul-ngumpul suluh jang meuleum nyana. Lamun urang ngarandapan ka akhirat sogok menyogok teh kapan geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Ar-rashi wal murtashi finnar. Jelema nu nyogok jeung anu narima sogokan berjamaah di neraka jahanam. Urang tadina moal milih kasipulan barang disogok 500.000 sajuta jadi milih. Eta teh keur ngumpulkeun suluh nu sangat. Tadina moal urang pipileueun kadinya lantaran aju dibere, urang aju milu ansip. Teu neuleuh bakal ngabangun jeung henteu. Eta murtasy. Aya ngasup ka pabrik aya yayasanana ayeuna mah urang teu daftar hayang ka pabrik kudu aya 3 juta can karuhan asup jeung henteuna geus bage pelicin-pelicin rek asup rek henteu ieu urusan rosi murtasy finnar. Komo hayang jadi PNS mah boga di 30 juta geus teu dilirik-lirik acan aya 50 juta kakarak ngalirik sabelah. Parang sana. Nah, ieu ar-rashi wal murtasy. Kadeleuna mah hebat, make baju coklat. Aya kenongan horenganan ahli neraka. Jih, atuh karandapan kuno sok maca hadis mah. Ngomong puluya-puluya bagus jasa. Mun teu tobat atuh jelema jeuna tan narima kos kitu bae ge jang ka neraka nya. Mantap kula mah nganjurkeun sing loba istighfar, ulah loba macana naon geus. PNS mah geus bae istighfar bae. Ulah macam-macam naon geus. Asal diuk istighfar, asal salat di masjid istighfar, geus bentah hampura. Emang kunaon ge geus ulah maca shalawat acan. Istighfar bae. Emang kunaon tata nyana keur waktu hayang jadi PNS tah sabaraha duit eta istighfar nyana nyogok. Jih emang kumaha gitu. Masyaallah hadenna cenah aing mah teu nyogok ke saeutik atuh sarua mah. Etik dengan di neraka rada ieu mah meureun rada handap lah gitu. Eta cenah kiaina nu sok datang rahasia. Rahasia teman tuh. Ulah dibejakeun. Kiai mah menyakit ka neraka. Aja teu ka neraka. Ya paling di sisina doang lah. Sisi di kurungan. Abeh batur teu nyaho. Ieu saha eusina? Dirahasiakeun. Teu kami hayang nyaho. Dirahasiakeun. Barang dideuleu. Kiai Golkar. Cek Kiai Golkar aduh cenah. Aing kudu ka neraka mah. Ih, lamun teu tobat. Mun tobat teu kana saya teh sogokan-sogokan emang kumaha gitu. Masyaallah, masyaallah. Kiai ceramah geus diundang. Geus di DP-an. Nya undangan ceramah DP. Sakumaha proyek? Di DP-an geus. DP-na sabaraha? Isticatat ku jana malam minggu tanggal sekian bakal ngisi acara di anu jol menang seminggu datang saya akan buat acara jam berapa tanggal ini udah ada kemana ini ke sono berapa itu DP-nya waktu itu DP-nya dia 5 juta udah nih 10 juta udah coret aja itu udah masa udah nggak usah saya udah bikin acara di sono ini bagaimana wakil kan nggak usah udah susah. Ini 10 juta. Anggalah 10 juta mah. Berapa maunya? Udah 20 dah. Oh, budak sakumaha dekat jual sepeda. Tah eta kiai calon neraka calon. Ngan geus ngadeukeutan lah ka neraka. Geus ngadeukeutan. Naonan? Dakwah si kos kitu. Masyaallah, masyaallah. Ieu doa Kangjeng Nabi Musa. Faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah Gusti muga netepkeun ka abdi sadaya
ya di dunia ieu hasanah bagus wa fil akhirati di akhirat hasanah tetepkeun Gusti mistikeun Gusti kami sadaya di dunia jeung di akhirat dibere hasanah ku Gusti inna hudna kami sadaya tobat babalik ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya abdi geus pasrah ka Gusti bahwa kami kabehan ngarasa salah ku ayana salah ieu eueuh deui nu bisa ngahampura iwal ti Gusti inna hudna kami bere pituduh tobat kami sadaya ilaika ka Gusti nyanggakeun sadaya-daya ti luhur sahibas rambut ti handap sahibas dampar sadayana ulah datang ka disiksa abdi berikut anu milu sareng abdi adapun kasalahan-kasalahan ku kami di aku sanggeusna kami ngaku salah kami minta hampura ka Gusti hayang kahirupan dunia jeung akhirat teh dibere hasanah dibere bagus dibere jala lembar eta doa Kangjeng Nabi Musa alaihi ngabela ka kaum-kaum nu 70 khususna umumna kaum-kaum anu ararima nu teu iman ge mudah-mudahan dibere pituduh kitulah ngadoana Kangjeng Nabi Musa Masya Allah kumaha jawaban Allah qala cik Gusti Allah Ta'ala Musa azabi usibu bihi man asya'u wa rahmati wasi'at kulla syai siksa kaula ku kaula bakal dikenakeun man asya'u ka jelema-jelema anu dipake kahayang ku kaula jelema anu dikersakeun disiksa bae wa rahmati tapi rahmat kaula wasi'at ngamot mencakup jembar kulla syai kana seluruh perkara ieu jawaban Gusti Allah adapun kaula nyiksa atuh hayang aing cak Allah jai mah pangeran nyiksa bae ge boro-boro nu teu salah boro-boro nu salah nu teu salah ge disiksa ku kumaha aing sia mah sakadar utusan aing Musa tapi aing janji anu nurut ka aing moal disiksa ku aing anu taat ka aing moal disiksa ku aing kecuali cicing bae jana ningali munkarat permaksiatan lambalaya nyana cicing bae teu pernah negor acan eta ku aing deuk disiksa bae kabeh cara eta nu 70-an imanna bagus keyakinanna bagus nyalametkeun diri sorangan sehingga nyana hayang ka surga teh nyana bae kaum anu salah lasar teu pernah ditolerir sugan dinasehatan sugan diajak henteu dengan cicingna eta kaum anu 70 ku aing disiksa kumaha aing bae Musa Masya Allah urang jadi kiai ngaji jeung santri ngaji jeung masyarakat disatukangeun urang aya nu ngaduk kotok disatukangeun urang aya nu mabok disatukangeun urang aya nu main gaple haji urang cicing belah bu ngambil resiko engke di akhirat du ngadu kotok teh kapan neangan kiai sakumaha kamari itu jawara teh asa geus tadi titakan neraka apan nyana cicing bae cek malaikat teh jawara sia tukang ngadu kotok kunaon dia titakan neraka teu ngagejebur ka neraka kae keur neangan kiai Kiai sa Kiai Ambur apa kiai mah nyana ka surga teu bisa meureun sia mah lain neangan kiai neangan batur sia ngadu kotok neangan batur sia judi tama teh guru teangan kayak kabahin neraka jelas-jelas sama ngarendeng ke bakalna ieu mah kiai emang kunaon gitu bongan aing mah mawa kotok aing ngadu kotok kiai cicing bae kulantaran kiai cicing bae ka aing henteu negor-negor atuh aing pan ngadu kotok datang ka bae coba lamun nyana ngomong mah negor ka aing jawara sia ulah sok kotok gitu atuh tak kitu bae tara dadeureus bae iman teu
tah kunteung negorna pula tetep hayang babarengan jeung kiai mana Ki Podoli wah nya resikona tinggi jasa tuh ieu si hade masyaallah tapi diaku ku Kanjeng Nabi Musa kesalahan kami kabehan diaku waktu belana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah inna hudna ilaik tapi cak Allah azabi usibu bihi man asya tapi Musa wa rahmati wasi'at kulla syai dedehnya kaula mencakup ngamut karena seluruh perkara lamun cek tukang ngaji mah geus kabayang lamun geus pernah masantren mah geus kabaca ieu bahasa pohara jasa lantaran aya bahasa kulla syai rahmat kaula teh mencakup kana seluruh perkara jadi kuli pardin kula pardin min apul syai anu teu karahmatan ku Gusti Allah lantaran syai'un isim nakirah make adat sur kulli eta adat sur kulli teh nuduhkeun kana hukum keseluruhan pardin berarti seluruh perkara di dunia tak kenaan ku rahmat Gusti buktina nu iman nu teu iman dibere dahar bae kafir sakitu poharana ngajejelek ka Kanjeng Nabi Muhammad dibere dahar dibere nginum dibere sehat boro-boro manusia rek kafir rek muslim rek mukmin otoh dibere bae parab sieun dibere parab cak-cak di luhur boga parab papatong hibran eta nyana nu mantak hirup boga parab bayongbong padahal mah naon si hartina bayongbong ja urang lamun diseureud ku nyana nyeri dibere parab kecoa nu sok aya dihandapeun tehal teh wari mah teu nyarahun ka kacoa budak wari mah eta teh kapan eta tanyana dibere sumindal dibere keong cak urang mah naon lah sapira keong tapi dibere dahar simet dibere dahar malah mah kawin simet ge sarua bae bebesanan simet jeung simet ya Allah eta rahmat Allah pohara jasa geus puguhon tak mau nu sakitu galakna katingali rahmat Allah na dina mau mah ka saha bae mau mah ngrekeb sebab nya lama geus kaambe 40 meter aya jelema geus kaambe ku maung mah ieu makanan aing aya hewan 40 meter geus kaambe ieu makanan aing nu ngaran-ngaran aya dagingan aya getihan kaambeun ku maung 40 meter ieu mangsa aing ieu seukeut jasa jana mata ieu na irungna kabelah mana geus kapanggil ka karak wah 40 meter teh kan jauh tapi geus kaambeun ku maung seukeut jasa irungna maung mah anu mantak kuari di pemerintahan loba mau sareukeut irungna kaambe bae di mana aya jahe kaambe di mana aya proyek kaambeun bae mau eta mau kaambe tapi maung anakan borosot aya dongengna mau ngadahar anak moal aya ganggu ku batur memeh diganggu geus ujian ngarekep urang dipaling anak maung dibawa ku urang ke lembur urang diteangan ke jeung ku kumaha sebab maung memboga atasan leluhurna nyana lapor ke atasanana raja aya naon sia anak abdi leungit coba atuh pangneangankeun saha nu mawa ieu anak abdi ira leungit teh sia leungitna keur poe Jumat jam sabaraha asana ayang beureun bangsa jam 6 mah kulakeun wajina keluar imah sia nya hareup mana imah geus dukun wae imah sia nya hareup mana imah kula guha nya hareup ngetan ke aya menyana weuh mau ieu mah dukun beureun mau jagat pejadeula diundang kabeh mau ieu lamun disurahkeun seperti kitu kahirupan mau nyana peureum munajat cet ieu nu mawana karawetan teangan geraga ieu urang babarengan bareng maung mah nyerah eta kunaon eta ku deudeuh ka anak
datangkah di teanganku indungna teka teangan bebeja lapor ke atasanana sehingga didukung ku atasanana karena ia merusak ulah sambarangan mau mah mantap dek bawa anak mau kudu lapor heula ka kuncena lamun urang can lapor cilaka lapor ke aya babasaanana ta pawangna bahwa ieu anak mau dek dicokot aya pawangna. Kejadian di Amerika tuh make pawang anak maung kan dicokot sehingga saya dicokot jana tuh bisa keluar lantaran gitu cagar alamna di pager sok itu marahna tuh bisa akhirnya anak maung terus saya diurus nurut kan anak maung tileletik mah diurus barang gede dibuka lawangna dikerak kebaik punya nu ngurus lagi dikerak kebaik mau nggak tak dibereku diberena diurusku diurus tak ngerekep bae kos polisi kurang dia di deketan wae ngerekep mah ngerekep bae sarua bae ya cenah kieu sok aju kos kitu emang dek kitu bae pokona mah ih cenah pan aya nu ngaji di diga polisi kajeun geuna nyahoeun nyana minimal nyana ulah ngerekep batuh geus apa jana salah sahiji polisi aing nu tilok ngarekeb paling ge Noel doang masalah geus ngarekeban teu tuh ya waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah masyaallah cek Gusti Allah azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai kulantaran aya bahasa kulla syai berarti rahmat Gusti teh mencakup kana keseluruhan sehingga iblis begitu Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' cak iblis alhamdulillah berarti aing tetep moal dikanarakakeun sebab kena rahmat Gusti pede nyana iblis pede nuhun Gusti sanajan abdi ditulung ku Gusti diusir ti negara anu mulya abdi kemudian abdi janji bakal dikanarakakeun geus tanda tangan abdi siap nu penting abdi mandek ngagoda-goda hamba-hamba Gusti bae anu endek lempang ka Gusti nah geus sadar kami teh bakal ka neraka tapi Gusti ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' bunga Gusti kami pagaweana dek nyasar-nyasarkeun makhluk tapi kami di akhirat kena rahmat Gusti bakal ke surga pede tah iblis ya Allah ya Rabbi tapi ku pede na iblis termasuk percaya diri na Yahudi jeung Nasrani cek Yahudi ja kami jika kenaan ku rahmat Gusti ja bahasa rahmat nate umum pohara wa rahmati wasiat kulla syai cek kaum Nasrani ge kitu kana bahasa Gusti teh hebat biasa wa rahmati wasiat kulla syai geus kami percaya kana bahasa Gusti Allah da Gusti Allah matala jari janji lain cara calo jaya ge calon nu jalil janji mah Gusti Allah mah Gusti maha sagala-galana moal jalil janji geus Yahudi pede begitu pula seluruh kafir pede-pede termasuk iblis pede jana bahwa bakal kakenaan ku rahmat Gusti nu mantak disusul ku bahasa Gusti Allah cak Gusti Allah fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun ku para redena kaum Yahudi majar teh bakal kakenaan ku rahmat pedena para kafir-kafir majar teh bakal kakenaan ku rahmat termasuk iblis ge pede bakal kakenaan ku rahmat da bahasa Gusti ma wa rahmati wasi'at kulla syai' disusul ku Gusti Allah abah jelas hei maka kaula bakal netepkeun kana rahmat kaula jaga di akhirat kesambarangan hiji
lilladzina yattaquna kajelema nu tarakwa. Iblis langsung godeng kepala. Sial jasa. Cak iblis aing geus bunga-bunga. Yahudi nu tatadina pede langsung ngahanang kos ku body attack. Cici. Nomor kedua cek Allah. Kaula bakal letepkeun rahmat kaula teh wa yutuna zakah. Jang jelema-jelema di samping takwa oge ngaluarkeun zakat. Tama geus lain Yahudi bae anu kaluar, urang belaraja ge loba anu kaluar. Sebab menteu ngaluarkeun zakat. Sing hade lamun hayang kakeunaan ku rahmat Gusti di akhirat, ieu janji Gusti Allah. Hiji, yattaqun. Dua, yu'tuna zakah. Masyaallah. Katilu, walladzina hum biayatina yu'minun, jeung jelema nu ngimankeun kana seluruh ayat kaula. Ulah disurtil ayat teh ieu akur, ieu tidak akur. Ieu mah sesuai jeung zaman urang, ieu mah teu sesuai jeung zaman. Kuari urang cokot ayat ieu mah ieu, ayat ieu mah ulah. Ayat kredit ulah dipake tama kos kitu mah lantaran ngahesekeun ka urang. Ayat-ayat nitah nyandung masna wasula sawaruba ulah dipake engke bakal bahaya nyararandung bae. Dibuatlah perda, dibuatlah gitu. Geus lain perda deui, keputusan negara PNS tidak boleh nyandung. Tidak boleh cek jana teh. Eta kan ngarumpak Al-Qur'anul Karim. Nu kuduna mah mun kula jadi presidena diitung saha nu sugih. Anu kira-kira geus bisa nganapakahan zahir jeung batin diinstruksikeun. Kita nyandung. Lamun teu nyandung penjara. Mantep. Asana aing didukung ku lalaki kabehan ye. Ngan awewe teu ngadukung ka aing. Ih atuh Al-Qur'an. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Dijieun undang-undang going di negara. Pokona asal aya nu geus diboga 1 miliar ka luhur geus nyadong. Ih ulah hese-hese. Teu daekeun dicadong neangan loba keneh nu daekeun. Ulah hese-hese. Gegeng udag-udag nyana. Ih parangsana mah. Asal geus dijieun undang-undang repeh kajian hukumage. Ieu kan akibat undang-undang. Mantap daroakeun kula supaya jadi presiden. Nah, sanajan saya ngajungkal-jungkal ge moal aja aing ijazah aing geus eueuh. Jasa SD na geus sapotong ku rayap sapotong. Geus eueuh moal. Aing moal, tapi aing ngaleuwihan presiden. Tuh. Kuari geus teu bisa iblis geus sedih deui. Sanajan nyana ngagodaan urang lamun inget ka jana bakal ka neraka tetep sedih. Geus jelas bakal na dibeuleuh. Yahudi jana teh pingplan antara iya dan tidak. Aduh, sebab aya lilladzina yattaqun nyana teu tarakwa. Aya wayutuna zakah nyana teu kaluarkeun zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun jeung nu iman kana seluruh ayat. Di samping iman ngalaksanakeun kana seluruh ayat-ayat. Mantap baca Al-Qur'an. Mun urang geus kolot anak incu urang keuna bisaeun maca Al-Qur'an. Ulah ngan datang ka sakadar bisa keuna bisaeun ngahartikeun Al-Qur'an. Ulah sakadar datang ka ngahartikeun Al-Qur'an, datang ka ngamaknaan secara utuh. Ulah sakadar datang ka manaan, tetapi datang ka ngalaksanakeun. Ulah datang ka sakadar ngalaksanakeun, tapi datang ka ikhlas ngalaksanakeun. Karak mantep. Iyalah janji Allah. Cek Gusti Allah wa rahmati wasi'at kulla syai. Di dunia ma umum rahmat Allah, mukmin kafir dirahmatan. Boro-boro manusia hewan di leuweung dirahmatan, di laut salaut dirahmatan kabeh. Buktina aya bae rezekina dahar nginum make geus ararese. Kasir-sir dibere rahmat ku Gusti Allah. Ukuran di dunia, rahmat di akhirat
fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Ditambahan di Gusti Allah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil. Wallahu a'lam bimaradinya eta jelema anu alladzina yattaquna wa yutuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun tegas jelema anu nurut ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul anu an-nabiyya dijadikeun nabi al-ummiyya bangsa ummi artina ummi anu teu pernah maca teu pernah nulis sebab palalin terjasa urang Arab andai kata Kangjeng Nabi osok macaan buku dianggap Quran teh hasil bacaanana lantaran urang Arab teh pujangga-punjagana sangat luar biasa jeung syiran-syiran jeung berbagai tulisan-tulisan maka Kangjeng Nabi mah teu pernah nulis teu pernah maca. Mantak begitu turun Al-Quran kaget tokoh-tokoh Arab ja Muhammad batara nulis tara maca tapi ketika turun Al-Quran betapa paseh jeung betapa bilagahna iyalah lamun nyana dibukakeun hijab iman tapi tetep bahasa tah jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi nu bangsa ummi di mana alladzina yajidunahu bi maktuban nyaeta alladzi yajidunahu Kangjeng Nabi Muhammad teh nu kunyana kapanggih tertulis indahum di kitab-kitab aranjeunna di mana di Taurat wal Injil dina kitab Injil kiai naon pan ieu teh keur nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa jarak Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Muhammad teh kapan ribuan tahun dikalkulasikeun Quran ku ahli vulkanologi mah ieu teh kapan teu kurang tina 4000 tahun tetapi kunaon carita Kangjeng Nabi Musa ngagicrek ka juga Kangjeng Nabi Muhammad ieu nanaonan urang lamun ditanya kitu heueuh nya urang geusan bae tu ngajina nya engke ya kumaha ya lalakonna tuh kan keur nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa doa Kangjeng Nabi Musa haju jelema-jelema anu menang rahmat teh jelema anu alladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun kunaon ka dieuna nyaeta jelema anu nuturkeun Kangjeng Rasulullah jadi nabi Allah anu bangsa ummi saha Muhammadan nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana ya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat Kangjeng Nabi Muhammad nu geus kaparanggih ku maranehanana tertulis dina kitab Taurat aya nama Kangjeng Nabi Muhammad dina kitab Taurat geus aya wal Injil dina kitab Injil geus aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad jeung sifatan Kangjeng Nabi Muhammad bismihi wa sifati geus aya geus dicaritakeun di zaman Kangjeng Nabi Musa di akhir zaman bakal aya Muhammad akhir zaman Nabi akhir zaman ngaranna Muhammad tertulis di kitab Taurat tertulis di kitab Injil Masya Allah Injil gak can aya kakarak di kitab Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa Injil can aya geus dinyatakeun di Injil bakal aya Kangjeng Nabi mah sabada Injil sabada Kangjeng Nabi Isa alaihissalam geus dicaritakeun bakal ayana tertulis di kitab Taurat tertulis di kitab Injil pohara luar biasa Masya Allah abe engke kaum Yahudi pan Yahudi teh jelema nu hebat tadi ge kan dijelaskeun inna hudna teh Yahudi
Dumantak Gusti Allah ngabahasakeun inna hudna henteu tubna, padahal mah bahasa hudna teh maksudna hutubna. Tina hadayah Yahudi teh jelema anu selalu babalik ka Gusti Allah, jelema anu selalu tapakur ka Gusti Allah, jelema anu selalu tabarruk ka Gusti Allah, keyakinan tinggi ka Gusti Allah. Yahudi teh di zaman harita mah memang eta teh agama anu diridoan ku Gusti Allah. Ngan kulantaran kitabna ditahrif, dirobah ku jana. Tinggal sebuah nama Yahudi anu geus teu make kitab Taurat nu asli, kafir nyana. Lamun nyana nyekelan kitab Taurat nu asli pasti iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman ka Gusti Allah. Ja aya dina kitab Taurat, nyahola aya dina kitab Taurat. Dijelaskeun allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Geus aya orangana bakal kejadian di akhir zaman. Yakinkeun ku anjeun ke bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad. Geus dijelaskeun dina kitab Taurat, geus dijelaskeun dina kitab Injil. Ngaran Kangjeng Nabi Muhammad teh loba. Kumaha kalangan anak nu mantak kurang kuari lamun neuleuh jawara ngaranna loba jasa. Di lembur nama di ngaranan si Juned. Begitu lahir mah di marhabahan barangnya na kagrogol diganti jadi Prengki. Barangnya na ka Tanjung Priuk aju diganti jadi Predi. Barangnya na kuari di Senayan jadi geng Senayan diganti jadi Alexander. Barangnya na di tukang hotel jadi geng judi nyana diganti ngarana lain diganti ditambahan di ngarana si tomboy. Loba jasa ngarana kumaha kalangan-kalanganana. Lamun di terminal Grogol Prengki, lamun di Tanjung Priuk Predi, lamun di Senayan Alexander, lamun di tukang judi si tomboy. Loba jasa ngaranna eta. Lamun di kalangan bangsa kitu WTS nya ieu ngaranna ge geus lain deui nya. Ngaranna si Letoy. Loba ngaranna loba eta. Ngaranna loba jasa KTP-na loba jasa. Loba jasa nya KTP-na. Orang tenar eta kos kitu. Ngan tenar di jahanam sama. Kangjeng Nabi ge horenganan ngaranna loba. Begitu Kangjeng Nabi di ahli surga nurutkeun ceuk ahli surga penghuni surga horeng ngaran Kangjeng Nabi teh Abdul Karim. Lamun di neraka terkenal Kangjeng Nabi teh di ahli narma ngaranna Abdul Jabbar. Lamun di ahli aras mah Kangjeng Nabi teh ngaranna Abdul Majid. Lamun di kalangan malaikat mah ngaranna Abdul Hamid. Lamun di para anbiya para nabi mah ngaranna Abdul Wahhab. Lamun di kalangan setan Kangjeng Nabi ngaranna Abdul Qahir. Lamun di kalangan jin ngaranna Abdul Rahim. Lamun di para pegunungan penghuni gunung nyebut ka Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq. Lamun di daratan Kangjeng Nabi teh ngaranna Abdul Qadir. Lamun di lautan Kangjeng Nabi teh ngaranna Abdul Muhaimin. Lamun di kalangan hawam gegermetan ngaranna Kangjeng Nabi teh Abdul Giyas. Lamun di kalangan ka sato kesit sato leuweung ngaranna Kangjeng Nabi teh Abdul Razak. Lamun di kitab Taurat Kangjeng Nabi tertulis ngaranna Mul. Lamun di kitab Injil ngaranna Qob, bahkan aya Baul Qalid aya di kitab Injil. Coba teh angan di Injil Barnabas aya. Wapi suhub di berbagai suhub ngaran Kangjeng Nabi Akib dina kitab Zabur. Kangjeng Nabi Daud alaihissalam ieu ngaranna Faruq. Allah dina Al-Qur'an memberi nama terhadap Kangjeng Nabi Toha, Yasin, Muhammad. Jadi kudu nyaho lingkungan anak. Orang nanyakeun di Tanjung Priuk ngaran Juned. Kamu kenal nggak sama Juned geng Tanjung Priuk? Kagak ada di sini nama Juned.
Coba. Yang kayak gimana orangnya? Orangnya jangkung, hitam dia orangnya. Rambutnya panjang, lurus dia rambutnya, enggak galing dia mah, lurus aja. Kok kamu tahu? Waktu semawar saya macet itu ngambil rambut dia pakai tojosan itunya bisa itu. Pakai jolok samawar. Lu baru apa bu? Kos kawat be burung. Urus itu. Terus orangnya gimana? Bu, di sini ada tato di sini. Di sini tatonya nih kalau dia pulang saya lihat di sini tatonya itu apa naga. Di sini kalau jengking di sini nih. Di sini mah bunga mawar. Wih, mantap jasa. Di belakang burung Garuda dia. Wah, burung Garuda. Jadi itu tuh. Kalau tanda-tandanya begitu mah memang ada. Cuma namanya bukan Junaid di sini mah. Siapa di sini namanya? Di sini mah namanya Franky. Coba lihat. Kalau kamu cari Junaid di sini kagak ada. Ntar saya panggil dah. Kamu siapanya? Saya ini anak buahnya. Sama tato saya tuh lihat. Jangan main-main sama saya. Ntar gua gaplok loh. Emang gak tuh begeng pokoknya gitu Bang geng. Sini kalau kamu pengen aman ngasih rokok dulu sama gua. Ngasih rokok. Lu gak ngasih rokok gua tampang lu. Rokok apa? Seluruh merek rokok. Wah, harus kasih lu sama gua. Ntar gua datengin si Junaid lu. Sini gak ada Junaid, ada juga Franky. Ntar lihat dulu. Hei Junaid. Bukan Junaid gua di sini, Franky goblok. Iya. Mana gitu ya? Di Grogol aing Predi, di aing Franky, di Senayan aing Alexander. Tuh, lamun di Kalijodo, kuari geus beak Kalijodo. Aing si letoy didinya. Oh ngaran beda-beda tuh, aing kalangan gaple lain deui, kalangan catur lain deui. Tuh, jadi urang kudu nyaho ngaran heula saha ngaran. Kos wali Allah lamun diangkat wali ku Gusti Allah boga ngaran tersendiri di karangan para aulia Allah. Emang kumaha gitu. Lamun ke ka gunung anu ngaranna anu, lamun di daerah anu ngaranna anu, lamun di daerah ngaranna oh waliullah eta ngaranna. Ndang saha ngaranna nang Gusti Allah. Sesuai jeung sifatan-sifatan wali. Mantak di anu iba jalan makam Syamsuddin cenah di anu tuh ngaranna ngabukan Zainuddin. Tapi jacena iya kene jelemana kok di ditu Zainuddin di Syamsuddin. Tah eta sing hade jelema luhur. Kadang-kadang di nu ngora ngaranna Ahmad, di nu kolot ngaranna Muhammad. Beda eta ge luhur teh nya. Maksudna sok di luhur beuteung bae. Iya tuh beda-beda jelema. Masyaallah. Ya Kanjeng Nabi pohara jasa. Tertulis di kitab Taurat, tertulis di kitab Injil. Ngaran jeung sipatanana jelas. Ieu geus dicaritakeun di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah, untuk klarifikasina kumaha aja ieu teh keur nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Musa. Tentang dumadeheusna Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah. Nyunkeun pangampura seluruh kaum nu di bawah khususna umumna kaum Kangjeng Nabi Musa sadar jeung nemah loba kasalahan tapi hayang diampura ku Gusti Allah dijawab ku Gusti Allah kok lain khusus ka Kangjeng Nabi Musa jawabanana malah katerusan datang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu klarifikasina kumaha ke nu bakal kurang diceritakeun di episode seterusna wallahu alam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim. ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين.